jol bae kamari tanpa diundang orang Palestina datang ka dia pan model eta syuhada yang telah gugur sudah duluan ke sorga caknya. Yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke sorga. Beneran sih yang ngomongnya. Dek daun aja ada orang Palestina ka dia dititah ku guru nah kesambaragat jet. Boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, guru kahiji Palestina, kedua Mesir, tilu Afrika, keopat di Indonesia, kemudian masih kene aya di Yaman, mantak engkenya na bakal kayaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah dekat pengodokan? Ya orang itu tahu misteri ya tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteu gitu ya orang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat ngamejakeun rahasia cek tuh engke bakal datang deui ke ka dieu cek dana kumaha diperintah ku guru urang teu ka Palestina tapi orang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenal lah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia tiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah nempetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan geus pugu bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merehan bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyara bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik diinuman ku nyana ke eueuh deui aneh kan.